Cek, boga HP teh. Teboga cek mah. Bang lanjang naon? Eta keur nyieun status di Facebook, pan urang anak geus jadi randa. Jangan yang hitut ieu mah. Soalnya dek pangmayarkeun bet urang ge bangke can dibayar. Nah, lain sok-sokan, api-api we atuh main disangka teboga duit teuing. Ah, waduh main tanya bagi pasti cowoknya. Hah? Bogoh. Nen. Nen. Kemana sih? Tadi kadang obat. Ternyata hujan. Hujan. Panas tiris. Randa, urang jadi randa, randa bengkrak, randa bengkrak, randa bengkrak. Urang ayeuna jadi randa, randa bengkrak, kumaha? Aduh, 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 aduh. Mana wae para pernah kerja ceu. Oh, kumaha ayeuna sakit teh? Alhamdulillah naon da mah? Mau? Astagfirullah, Adin. Nah, mau pinjeun alhamdulillah. Alhamdulillah, cek urang anak mah jadi randa. Oh, edan suka masih ceu. Pas ka atuh kitu sakit maot. Alhamdulillah, cek cek urang kakabul jadi randa. Yes. Wah, edan sih copet jeung guys di rana. Aduh, Gusti. Cek, boga HP teh. Teboga ceu mah. Bang lanjang naon? Eta keur nyieun status di Facebook, pan urang anak geus jadi randa, pan urang anak geus jadi randa. Nen. Aduh, salah pas saya di situ Nen. Wah, Laura si berkok nih. Udang merokok. Naon mah tuh? Mau lore pegawaian teh. Nah, mau naon panas tiris. Alasan mana emang panas tiris kedul wae atuh. Bener mah panas tiris. Dan angguran mah pangmalikeun ubar ka warung. Alasan mana mah Junet tuh tinggali si Jajang salakina si Ceem kapamajikan teh pangmalikeun kasur, TV, dispenser ngabagjakeun pamajikan teh coba urang sangsara wae ti baheula kegedean sampingan atuh aya mana Junet. Yo edo, hirup mah ulah nempo ka luhur. Tapi nempo ka handap. Tuh di batur rumah. Anu kamusibahan, kalaparan, urang bersyukur sakieu ge bisa dahar. Mata hirup mah kudu bersyukur. Da urang teh loba kahayang atuh yang jiga batur. Keur we ayeuna mah mun can aya milikna, kayak geus aya milikna masuk hayang naon dipangmalikeun. Ah, mana mah anggar geus ngawadul teh. Benar, geus aya milikna mah. Yo, edo hayang naon? Yang kulkas juga si Ceem. Ah, bawa kulkas, pabrikna pangmalikeun. Aduh lae maneh mah. Bener. Yo Junet maneh teh dengan usaha sampingan atuh. Oh, usahana make samping. Lain usaha make samping, usaha tambahan. Ngojek atuh maneh teh. Ngojek kudu aya motorna sih, motor teh boga. Jual domba tuh hiji jeung meuli motor. Ulah wae jual mah.
Nah, Junet make jeung ulah dijual teh domba. Lebat dong mana kereuneuh mah. Nah, ada bikang hungkul domba teh curiga ieu mah. Curiga domba direndahan ku maneh. Astagfirullah. Piraku domba rek dikeureuh ku urang emang. Bisi we atuh dikeureuh. Dan normal kene urang ge atuh. Mun normal resep domba. Nya normal we. Da domba bikang, mun kitu domba jaluk, ada teh normal. Astagfirullah, tobat maneh teh Junet. Nah tuh yang kado maruna ku urang. Bisi we atuh maneh hilap. Piraku hilapan domba. Bisi we atuh. Amal bubarnya ngasare tibra. Kalau mere pangmelikeun. Sombong. Urang ge boga asahan teh sombong. Beda asal jeung kapal mah. Usahaan naon gunana. Asahan naon gunana pradi ngarit urang mah teu ngasaharit. Dia bisa kontekan di batur. Bisa popotoan asalnya bisa. Menuju tegaul Pae da urang leuh maneh. tegaul. Teu bisa. Teu hayang. Hah? Kayak mah rek sare. Mau ngeuli mah balagak ieu mah. Teu jik bae urang layanan jelema kieu mah. Nah, da bersih mah kajeng ditiupan. Iya bisa kotoran ya. Apalagi berapa cuci motor. Puntennya orang kaya mah tara masuk atuh cina masih na CF. Ah, kabeh ge dasar sarua, dasar kabeh. Biarin. Tadi kan pas ada teh pemilikan baju brand kos urang yang cina wae. Lain teh kabeuli aing mah. Tapi nu mahi, Teu kabeuy mah teu kabeuy atuh ieu lah. mun rek niat merek beuli tah jeung tokona, mun anu mahi mah. Ari mana rek naon ka dieu Em? Pamer atuh cuy tempo ieu HP anyar mahal keluaran terbaru canggih deui. Ujian mah kabeuli HP kieu mah. Teu kabita aing mah. Waduh, eta nih nyidik-nyidik. Bisi we hape bobodohan atuh. Nanya we orang kaya popodoan. Cing rek meuli ubar heula. Kapan aja milu? Lanjutin sampai panas. Makan banyak. Mulai lagi, tutupkannya pantona bang, wah jam malamnya. Combro, oncom di jero. Kemana lagi yang hindar ya? Ah, itulah. Combro, oncom di jero. Punten, punten. Cingdek, cingdek, cingdek. Duh, kemana ya cingdek? Boba nyumput. Dan Ceuun. Kamu mau beak, aja bala-bala. Baik. Ya. Dah, alisan. Punten, itu, Ceuun, Ceuun. Kamaran aja lo mate, aduh, boboy nyumput itu cedok ini mah, susu. Cucu nakuan di balaga. Cicing lah gerak balik meneng mah. Ari mana yang ngiluar rek naon ka dieu? Weh, tuh orang kaya mah bebas. Kayak itu cicing juga itu. Orang kaya mah bebas ini mah oke.
Rek naon mana nyelu ka dieu? Bae we atuh ceu kumaha urang. Korek ke warung, tapi mah cing di dieu. Ah embung sieun mana yang rekin penjajan. Maknya we orang kaya mah tadi jajanan. Itu kok itu mana kira balik? Atuh ceu. Jombro, oncom di jero, Uun itu. miso, Ce kade ce. amis di jero. Jero kemana ya? Keur kieu we. Tadi ceu, duduk ceu di mana ceu? Di mana liang tuh ya dalam bala-bala. Coba ngomong sebeak tadi teh. Kuliah ya? Sok. Coba kene ceu. Alhamdulillah ya meakeun dua deui ya. Tuh. Pas atuh ceu hiji ewang. Si Ucu jeung dibeakeun urang ge hayang. Gandeng lah. Buat cenah ce. Heeh ce bener ngeuna babal teh. Buatan ecet teh ya. Heeh. Mana? Cai kene teu. Kan wa deui, tuh ku si Cee doh. Si Ucu mah dengan Kamu nggak mana? Mana ya cenah? Heeh. tuh hayang. Geus eta beres sepotong atuh. Cenah ngasaan. Cenah Hayang ngasaan. kabe. Panggilan urang ya. Hayang kabe. Heeh. Ceng sampai kulkas teh. Geus atuh kulkas lagi 2 pintu. Ah, ini gaya Rek ulin yuk ka bumi abi. kenal. Nunggu kulkas atuh 2 pintu. Yuk, rek teh. Ini nak poin kayak itu ya. Yang ayang tuh aing. Orang apa ya cuy kayak itu ya. Dong aing teh ayang. 2 pintu Lain kulkas cuy. ya. Bisa nggak bohong, bener kamu itu kan. Asli cuy, 2 pintu, 2 pintu. Bener kan? Bener, sian lagi segala lengkap. Bener, kada Wah, ya, bohong kita mah masalah bohong tuh. Bener teh. Bener. Yuk, rek mudah yuk. Cuy apa ya? Bener ya. Yuk. Rambut itu bener tuh ya. Ayo ce. Hayu asli kulkas lagi 2 pintu, berarti lain. Ah sombong we maneh mah. Bener cuy. Harga lagi pang mahal mah itu dia mau kabelin. Nah, mau naik niat urang menek meuli jeung pabrik-pabrik dengan teh hayang urang mah. Teu kabelin berarti lain teu hayang. Teu hayang urang mah. Udah orang kayak kabeli cuy. Hayang we cuy. Mun hayang mah. Nganjuk ke duit nangke kasih bangke. Nah, nganjuk teu usum. Ya baik apa enggak coba hutangnya kasih Ya, bangke. bisa dilunasan orang kaya mah. Ah, dasar. Ayo orang buktikan cuy. Heeh, ayo. Cuy siap. Ayo teh jadwal bangke lain. Heeh, bener. Asa kumaha ce? Duit macan aya. Oh, sarua urangnya cuy. Khawatir. Ini Iya malah mah tuh. Embung teh yang bisa saya mayar, cek udah gecan mayar, can panggil tapi ayeuna. cek kumaha tuh. Asyik. Oh, bingung sih cuy. Jika ada Bingung lah tolongan. tulungan lah ya. Sini saya Bangkenya bayar. dibayar. Engkau orang kaya. Oh. Ya. Pengennya Oke, tulungan. Pokoknya jangan beli pabrik kulkas boga. Itu mana yang bangki? Tuh mau bingung cuy. Iya, cek boga duit. Kok itu bukan betul boga aja ce? Oh. Khawatir. Ayo tuh cuy. Iya tuh, nomor Coba kulkas. me. Tepangnya si bangke. Heeh. Siap. Mana? Itu petugas bangke kan dia. Asa kumaha ce? Orang nyebut ya cuy. Heeh ce. Ayo. Ayo. Apa cuy? Naon, cek? Nah, ditagih teh kado nyara rumput. Salunya rumput, jadi kan ke ngariung. Ngariung tadi di papayan ada rumput. Ya rumput kemana nih sawarekna? Ini gitu, cek, kalabur. Kelabur mana tuh secot? Iya. Oh, ngerti tadi teh. Kelabur. Nyumput kamarana bieu. Lompatan tuh kayak itu. Anger ditagih teh kado kelabur. Pun orang teh kene ka maneh teh hayang balikan deui. Daya nama orang teh geus rubah, geus soleh. Jeung deui orang teh inget wae ka budak. Geus lila teh di tempo-tempo. Kumaha carana tuh?
Teang mendingan ya. Dan si Uun naikkeun. Cek, cek di jalan nyebut mah. Ada kenang domba tuh ce bau. Mah teu kapangi cek kerang loba mah. Heeh nya. Cek naik eta kana loma. Ini satu tuh naik mah. Di nyawa lah ce mah. Lain mah teu kapangi cek apa disangka domba meureun. Si aja mah kitu wae. Ah, Aduh kumaha? itu baik tuh betul. Cek kumaha tuh cek? Heeh nya ce kaduhungnya miluan ce. Heeh cek nya kadung ngiluan bangke urang mah cek. Perubahan dari mana mah ngeunah cek euy. Perubahan mayar nya. Heeh lieur. Heeh. Paling bugana gede nya ce. Heeh bener cek. Kumaha tuh cek? Ah nyumput cara ya. Vaksin ka dieu cek euy. Heeh, aya membalaringu. Cek ada cek hitut. Henteu, iya domba berenang itu mah. Nah, bau cek. Domba berenang. Domba itu tuh cek. Aing. Henteu ih. Ya cek bisa kapanggil. Ayo buru. Untung ayo petugas bangke jadi seuci-uci ke kadieu padahal mah kulkasna can kabeuli. Jangan yang itu gimana? Aduh, asal sih cek, cek, udang cek, cek udang, cek, buah pingsan ya bang, cek, bisa pingsan, kemana ya? Kita, aduh si bangkel kadieu deh, cek, udang cek, kabur. Cek. Jupri, Ya, ke mana mana? dengan si Uun. Kenapa sih Ubun? Nah yang balikan lagi. Nah, ada yang balik kah? Udahnya kabudak. Hai, nempot tuh si Uun ke mana? Dari tadi si Cedol kabur gitu. Nyumput di mana? Nggak kayu gitu tadi teh. Nah, abet nyumput. Diberi ku bangke. Naon bangke? Eta nungguin duit teh anu mari ngasih minggu sekali. Allah, udah teuing pamajikan urang. Geus satunya urang ngeureup neangan heula. Kalau pura-pura sare ditagih teh. Sare ce, pingsan, tinggal berenang haun bete. Kemana sih cek Uun? Eta sugan. Sugan teh jeung ece. Tuh, Anggur kalau kabur ditagih teh. hampura ce, cenaya duitnya ce. Kumaha tuh? Setor. Malah ka setor atuh ayeuna mah boga duitna. Tumben si Jupri inget kasih ujung ka budak. Buah-buah gering. Biasanya kita inget apa majikan yang ka budak. Buang stoba tuh. Boga naon di imah? Teu boga naon. Terus aya duit bangke kemarin kemanakeun? Dibalikin kena domba. Bedo mah disita ku urang. Ulah tuh ce, menekar ke sekali macetna, menisuki dibayar kalau baca.
cenah saya. Itu kunaon lompatan? Ece teh. Ini break ku petugas bangke ece teh. Nah, diberi itu. Nya, can ngerujang mayarna terus jatuh tempo. Oh, nah emang sabaraha mayarna? 50. 50. Mohon. Ku abdi pamayarkeun lo. Pantau teraos tuh mang. Ieu cenah naon emang lara ya. Ulah kayak si Ece edo keur si edo ngamuk. Moana naon cece edoh mah. Pantau isin Iya sih ku abdi we. Moana naon cece edoh mah. Isin lah ya pantau. Beres abdi mah moana naon cece edoh mah. Harus iya bisa. Halo, siapa beger? Lain bener ini tadi lompatan patubruk udah jeung abi. Waduh, mana? Bener mah, percaya mah sok panjangin ka Cirebon. Bener, Cek. Bener Cek, teh tabrakan. Masih Bang Junet teh. Rek pangmayakeun bangke nu abi Cek. Halus, ya Junet. Cek abi ulih lah Cek. Dasar anak-anak 13. Sok-sokan dek pangmayarkeun bet urang ge bangke can dibayar. Nah, main sok-sokan. Apa ya we atuh main disangka teu boga duit teuing. Waduh, mana pengen bagi pasti cowoknya. Bogoh pira aku orang kudu bogoh karena anak 17 atuh. Urang yang mikir 2 kali atuh. Bohong awas zaman ngaharian cowok. Ya moal atuh mah. Awewe lain deui. Di hati aya mah iwal ti mama. Pokoknya mama mah tercinta, tersayang, termontok, terseksi pokoknya mah. Awewe lain mah di hati aya mah. Mama tah, Cek Edoh. Mana yang mau modus Junet? Pasti aya kahayangan geus muji-muji kitu mah. Bener mah aya mah teu modus. Ya aku kudu muji ka Ciuun. Moal ade atuh. Sia mah kahayangna Junet ke si Cuun. Angger sama mama Ciuun deui aing mah. Ayo orang balik kan panas tiris teh mana teh? Cager panas tirisna oge bungan nu. Mainan mah geus cager bisa meureun. Bisa naon? Teu ngarti aing mah. Sudi. Kata-kata laki.